jagakeun gitu. Soro cenah kapayu. Wah, dunungan ngaturkan. Teh wina lungkai. Loba. Urang tepang srono ka bapakku. Sono. Lai 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 lai. Jarang dibelai. Di panggung seni geni. Di panggung seni. Loba. Aturan yang gak mama. Iya lagu tepat sono. Tiap di saparakan hakani. Tiap di saparakan mangga urang sasarengan bajangkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan geni Sunda sawah reca Aparis Kulan. aya lempangan sareng pupuk sareng aya Aya bapakku. aturan kanggo kapaku sareng ibu sepuh kuring mangga maju Aturan wilujeng Paku kapayun heula paku. aturan Disarangan ku ibu. kapayun mah paku miwa ibu sepuh abdi anu bager kapayun ngerasa kedak nyanggakeun ieu lagu tepang sono paku sareng ibu tepang sono ari ibuna aya teu acan majang ibuna ibuku anu bager nyanggakeun sabrang salayan bekat cabe manganteu tiap di saparakan jageni tak aya ibuku mah masuk di wakilan TFN Saha deui teh? nyenggol di cenah ka Bapak Ketua BPD sareng Pak Ulis Bapak araya Ketua BPD kali Pak Ulis. Pak Ketua BPD biwa Pak Ulis sabi majang kapayunan nyanggekeun abdi nu sono geni Bapak BPD Pak Ulis anu bager abdi nu sono jenggol deui Aparis kapaek bang sareng apa kaur sareng ibu bendahara anu mana Ibu bendahara Pak Kaur Pak Ekbang aja. baik bang Pak kaur ibu bendahara cobi majang disuai kapayun rasa kedap Pak Kaur ya Pak Kaur. aturan wilujeng tepang kanggo baik bang Pak kaur ibu bendahara sareng sutaran cage nyanggakeun ieu lagu tawi sono sareng saya anu kasep nu kasep Pak Ekbang hatur nuhun ari Pak Kaur aya Pak Ekbang Ibu bendahara aya Ibu bendahara Bapak sareng Pak Umi baik sakapungan cenah pangalusna aturan kanggo ka Pak Kaur kanggo ka Ibu bendahara sareng Pak Umi cenah coli maca BPD kasayang moal musnah
Ibu bendahara hatur nuhun kanya akna Cobi Majeng ieu sareng sahaya Pak Umi Pak Kesra Pak Ala anu mana iya lagu tepang sono nyanggapkeun kasadayana Pak Umi anu mager Pak Kesra anu mana ngajang Pak Ala aya disuai-suai hoyong dibayar laguna majan maneh rek kahuma Pak Ala iya dengnyar aya lajang kangge ka Pakadus nunuk senengnya sareng Pakadus Babakan Pakadus Cirelek Pakadus Citayam kapayunan Pampang urang tepung lawung urang sasudaran jauh nama jauh manggul awi nyiar Pakadus nyiar pimerangan jauh neang abdi nyiar pikabulangan Cobi Majeng kage ka Pakadus nunuk Pakadus Babakan Pakadus Cirelek Pakadus Citayam Pakadus Cikawan Pakadus Lengkong sareng Pakadus Kadut aya cenanya ari wa apep aya kitu asa tacan pendak teh enjing wa apep sareng apa kembar cenanya kapan abdi ku apep kapan abdi gaduh suang bapak kembar kapan tong dipilihan apa kembar ker baluan nolak kurang hiji deui dua deui atuh nuhun apa kembar seko deui kanggo ka Pak RW Cirelek sareng apa Ijat bos sayur anu mana Mampang urang tepung lawung Pak RW Cirelek kurang sesono anu lah Pak Ijat bos sayur Pak Ustad urang sosok nongtelan kapan abdi gaduh suang apa mantri nah dipongpokan apa RW Cirelek kapan abdi gerepaluweung bos sayur jadi bukan lain daun awi Ketua Karang Taruna gancang merem di tawuran lain bagja diri Pak Ketua LPM bagja dengan di Magelang Cobi Majeng sareng kanggo ka Pak Ketua LPM kabudayaan Pak Umi kanggo ka Pak Ketua BUMDes Ketua Karang Taruna lajeng kanggo ka Ketua Gapoktan dialeutkeun wae cenah urang nunuk sadayana nyanggakeun mah Pak kadus sadayana ialah ku tepang sono patepang
Pakadus Citayam atos tacan Pakadus Cikoan yang gakeun patepang sono Dunungan Pakadus Sadayana ya laku patepang di papanggungan patepang di papanggungan haturan abdi nun sono geni supados mas supados sami wilujeng Pakadus rengkong anu bager Pakadus kadut anu mana disuai-suai hoyong